Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji sareng syukur ka Gusti Allah anu maha suci, maha penyayang, sehingga orang dipasihan kesehatan mugi tiasa kempal sasarengan di tempat anu dimuliakeun ku Gusti. Salawat serta salam urang sanggakeun ka Kanjeng Nabi sadaya Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umat. Amin. Ka Bapak Kepala Sekolah anu kusimkuring dipihormat, Bapak Ibu guru sareng staf TU, hatur nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatan sehingga simkuring tiasa ngadeg di ieu tempat kanggo ngarugikeun biantara anu judulna Semangat Poe Pahlawan. Perkenalkeun simkuring Marcelo Hilvan Eko Setiawan salaku anu bade ngarugikeun biantara. Naon eta Semangat Poe Pahlawan? Kumaha carana urang ngebrehkeun Semangat Poe Pahlawan? Langkung ti payun urang bahas heula, naon sih Poe Pahlawan teh? Poe Pahlawan teh nyaeta poe di mana urang ngahormatan para pejuang nagara anu parantos ngantunkeun di medan perang Poe Pahlawan di Peleng Unggal 10 November. Salaku generasi ora urang teu kedah berjuang ku senjata sapertos baheula, tapi urang tiasa neruskeun semangat para pahlawan ku cara diajar anu rajin, disiplin, jujur, hormat ka kolot sareng guru, oge ngajaga persatuan bangsa. Mugia semangat para pahlawan teh tiasa janten contoh pikeun urang sadaya supaya janten generasi anu kuat, tanggung jawab sareng cinta tanah air. Cepat sakitu anu ku simkuring kahatur, hapunten bilih aya kalepatan dina picarioseun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.